Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepang dangude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu negara carios si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyari rasok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana we aya mugi sadayana aya dina kasehatan. Lahir sinaran batin dilarancarkeun sagarupinanya tong hirap di rojong ditaroeran tombol subscribe atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Kilintung saparakan cara julu mampah. Cenah cukup kutiruan oge moal arek mawa balad loba-loba. Kilintung untuk pisan sok sanajan sorangan oge sanya nama wanieun piranyang hareupan urang padepokan Ciburuy. Tiruan teh laleumpang kukurubutan ninggalkeun leuweung demi. Kudu ngaliwatan sababaraha leuweung memeh anjog ka lembur Ciburuy. Basa nutiluan tepi kawongkon Ciwaru kayan deges peuting. Atuh kapaksa we cenah kudu reureuh di eta leuweung. Najan sare di alas Ciwaru. Henteu jadi halangan da puguh geus biasa sare di pileuweungan. Kapaksa urang teh kudu reureuh di dieu. Ayo sia galing. Maneh asmo neangan suruh euy. Urang nyeun sieun nudurekan ngarahan teu tiris teuing. Oloh nyoki. Ayo asmo, urang neangan suluh euy. Bisi kaburu poek ting yeuh. Enya hayu atuh. Nuduhan teh atuh kukurubutan we neangan regang-regang garing arek nyieun durukan. Tekung sila kiwari mah regang teh geus dikumpulkeun. Gur atuh nyieun durukan nu tiluan teh ngadon si duru. Bari si duru teh dibarungku ngobrol. Hari anu jadi bahan obrolan detayarian di kayaan di Ciburuy. Pun kitu deui kujang pamuka nu kiwari geus aya dina cekelan Kilintung. Tak kitu euy. Baheula Ciburuy teh marupakeun lembur anu kazor. Lantaran di eta lembur teh aya jawara anu gagah. Anu ngaranna teh Ki Bantar Geni. Terus terang salila dewek makalangan can kung sing ngelehkeun Ki Bantar Geni euy. Malahan mabasa nulungan si Dapa. Dewek teh nepikeun ka kabur soak nyanghareupan kasakten Ki Geni mah. Oloh, jadi kitu nya Ki. Jadi baheula eta lembur teh mangrupakeun lembur anu dijagaan ku Jawara anu gagah sakti. Bener pisan. Sabada si Bantar Geni tilar dunya. Dewek teh kapan nyobaan neangan si Dapa. Nyapanya teh kamana teh tela geningan manehna teh aya di Ciburuy. Ayeuna mah kulantaran geus eueuh Ki Bantar Geni. Dewek teh bakal bisa euy pikeun marueukeun si Dapa. Sapiranya ngarupan si Dapa kapan baheula ge manehna teh tereh jajaten deuleu. Nya mudah-mudahan we atuh Ki. Lamun eta si Dapa beunang kacangkalak. Bisa nuduhkeun di mana eta lebah-lebahna harta karun anu sanyana. Tapi kuring mah masih keneh penasaran ieu teh Ki. Nah bener kitu, kujang pamuka teh bener, nu asli, lain anu palsu. Nya duka teuing dewek can bisa mastikeun euy asli atawa palsuna mah deuleu. Henteu we lamun geus papanggih jeung si Dapa. Urang tanyakeun sakalian. Tapi sanyana dewek oge curiga euy. Wah ieu kujang teh palsu. Ceuk Kilintung bari ngusi walang ngaluarkeun kujang laju diilikan deui eta kujang teh. Anan geus diilikan mah. Tapi saperaku cenah palsu mah da jelas eta kujang teh beda jeung kujang biasa. Aya ukiran-ukiran anu mengandung pituduh. Wah, tapi bingung dewek oge.
Lamun nya palsu kapan ieu kujang teh beda jeung kujang biasa dulu. Ieu mah aya pituduh anu nuduhkeun di mana laba-labana harta karun. Kitu cenah Cek Kilintung teh. Basa nu tiluan keur jongjon ngarobrol sanyana mah. Aya sababaraha pasang panon anu merhatikeun kanu tiluan. Laju beki deukeut hayang nyaho naon anu keur diobrolkeun ku Kilintung jeung anak buahna. Kilintung kangaranan jago kolot anu ceulina teh geus kalati. Sadar lamun dirina teh jeung anak buahna keur aya anu ngintip-ngintip. Laju we atuh pok secarita ditujukeun kanu keur ngarintip. Wai, sasaria teh euy. Montong ngintip ngadedengekeun kana obrolan aing sia euy. Hajo kaluar. Basa dikitukeun teh. Jelang-jelang pating dara jeleng sabubuhan jalma. Anu make papakean sarwa bodas. Ditopeng ngan topeng nanti topeng monyet. Kilintung atuh mani kaget. Nah, komplotan mana cenah? Geus pasti kangaranan kayaan di leuweung lain jalma bener. Bisa jadi eta teh komplotan jalma jahat. Pok salah saurang na teh ngakajeleng bari pok laju cacarita. Ulah kaget kisana. Hahaha. Marane aya teh wongkon kakawasan dewek. Dewek si Janaka deuleu. Pupuhu Karaman kunyuk Ciwaru sia. Cik eta jalma minangka pupuhuna meureunnan. Puguh we atuh Kilintung jeung dua anak buahna teh kaget. Asa kakarang ngadenge cenah aya komplotan Karaman kunyuk Ciwaru. Bisa jadi eta komplotan jalma jahat teh kawilang anyar. Jadi marana teh komplotan Karaman kunyuk Ciwaru. Narek naon sia ngadedengekeun kana obrolan aing deuleu. Kumaha nina teu apal ka dewek. Aing teu apal ka samaneh deuleu. Ngan bae aing apal. Maneh teh keur ngincer-ngincer harta karun. Tukituna pasrahkeun eta kujang teh euy. Hahaha. Ulah dikekeuweuk sia. Urus tonjong sia teu apal ka dewek. Sia kudu nyaraho deuleu. Dewek Kilintung pupuhu Karaman maung hideung anu geus kajor. Basa disebutkeun ngaran Kilintung pupuhu Karaman maung hideung. Eta si Janaka mangrupakeun pupuhu Karaman kunyuk Ciwaru teh mani ngaranju kaget. Tetela geuning cenah. Eta lalaki anu geus aya umuran teh taya lianti kekeduk Karaman maung hideung. Tapi pikeun si Janaka manehna teh henteu sieuneun henteu kimir. Sok sanajan cenah kudu adu hareupan jeung eta Kilintung. Samalahan mah hatena teh jadi panasaran. Nah sakumaha cenah hebatna eta Kilintung Karaman maung hideung teh. Nah bener euy. Si laing teh pupuhu Karaman maung hideung. Hahaha. Montong ngabohong sia. Keur naon dewek ngabohong sagala rupa. Lamun nya si laing pupuhu Karaman maung hideung. Nu ngaran Kilintung. Keur aing mama arek sieuneun. Hasok urang buktikeun sia nah bener. Hahaha. Aing si Janaka pupuhu Karaman kunyuk Ciwaru. Moal arek sieuneun ku sia Kilintung. Ku kitu da gancang pasrahkeun eta kujang. Hahaha. Lamun hayang salamet. Atah ada we sia kumaha wani camblak ka dewek. Heuh, ayo galing. Ulah cicing wae sia oge asmo. Da warah deuleu. Ieu Karaman kunyuk geuraweui teh deuleu sia. Si Kilintung laju marentahkeun ka si Galing jeung si Asmo pikeun ngawarah komplotan Karaman kunyuk Ciwaru. Atuh si Galing jeung si Asmo teh laju ecung celeng. Hanteu loba catur laju narajang ka eta sabubuhan jalma nu marupakeun Karaman kunyuk Ciwaru. Syari geus kumaha ni kurang ajar. Kadulungan aing. Kadung harti sia geus wasan hirup. Rasakeun deuleu. Seak gajeleng si Galing narajang ka si Janaka anu minangka pupuhu eta Karaman kunyuk Ciwaru. Si Galing manehna teh matakeun dampal sukuna rek ngacecek kana dada. Tapi eta si Janaka teh henteu cileureun kendak we ngagiwar gerakana teh kawas monyet we ngajeleng. Puguh we atuh si Galing ge maneh ngaranju kaget. Lantaran gerakana teh mungkuh cepetna kerplos atuh cecekan suku si Galing teh nyamos.
Sedangkan ari si Asma malaju dihurup ku sabababuhan jalma. Mutayalianti anak buahna si Janaka. Si Galing anu beki panasaran laju kiwari manyusul tepus panarajangna pereupna anu gede terek ngabobok. Rek ngajabrod kana cakareham eta si Janaka. Tapi si Janaka gerakana menguling has kawas monyet we atuh. Los deui samaran bereup si Galing teh nyamos ukur ngakan tempat kosong. Kiwari magiliran si Janaka anu males narajang. Ramon-ramon anu sareukeuh terek nyakar ka si Galing. Tapi si Galing ge atuh lain. Jago biasa manehna teh marubakeun kapercayaan Kilintung. Basa sabatan ramo-ramo leungeun rek ngajamret kana dada. Gentak maneh teh ngagajeleng ka tukang plos atuh samaran ramo-ramo sadeukeut teh ukur nyakar tempat kosong we. Bahasanya samaran cakaran teh bisa disinggahan ku musuhna. Si Janaka teh nyusul tepus panarajangna gerakan teh munggu cepet celat kia jeleng. Jika monyet arek karontok, dampalan sukuna teh hasil ngajajek kana dada si Galing. Gaduk, yes, bangkiung. Si Galing teh ngabeni ngabangkiung reuwas teh tela geuning panarajang musuh teh sakitu rikatna. Kurang ajar sia. Rasakeun heula, pabales ti aing. Si Galing beki kahudang amaran laju males narajang. Kiwari mah gerakan nanti minggin cepet hayang imbangan panarajang musuh. Atuh si Galing kiwari anu ngahembatkeun tenggelan jeung tajongan teh kiwari keuna kana sasaran hiuk jawarod bangkiung. Si Janaka kiwari mah anu ngabangkiung ka tukang. Tapi kentak manehna ngagajeleng deui bari ngahembatkeun pereupna. Arek mancing sangkan si Galing teh katipu. Ngarah kacelesok padahal mamana teh kagunakeun cakaran leungeun kencana. Bener bae. Si Galing teh kacele lantaran pereup mah ukur pancingan. Sanyana ramo-ramo seukeutna eta si Janaka teh hasil ngajamret kana beuteung si Galing. Pan untung we si Galing teh masih kena bisa ngakiwar ukur bajuna we anu saroe. Jadol teh sia kurang ajar. Ayeuna ukur baju nu kajamret. Tapi engke mah awak sia bakal rangsak sia kurang ajar. Si Galing kudu hati-hati lantaran eta si Janaka teh tingkat pangabisana lain bantrak-bantrakeun geuningan. Untung bae manehna masih kena bisa nyalametkeun diri hanteu beunang kacakar. Sedangkeun ari si Asma anu dihurup kulimaan anak buahna si Janaka. Si Asma ge katingali mimiti kateter lantaran tingkat pangabisa eta anak buahna si Janaka teh lain handap-handap. Kilintung anu ngabandungan kana katakayaan sadar. Lamun segi antep mah bisa dipastikeun dua anak buahna teh bakal ngarandapan cilaka. Laju atuh kentak ngagajeleng nita si Galing pikeun ngabantu si Asma. Sedengkeun eta si Janaka pupuhu karaman kunyuk ciwaru teh ari sing hareupan ku Kilintung. Ari sia maneh Galing. Itu bantuan si Asma bisi koyor deuleu. Direncaku anak buahna ye si kunyuk. Anya ki. Alah teteh lagi lain bantrak-bantrakeun pangartina. Kon kuring arek mantuan si Asma tuh. Loh. Lakuan Asma sia. Lakuan yo. Cek si Galing bari ngagajeleng ngabantu ka si Asma. Atuh si Asma kiwari mah regreg lantaran dibantuan ku si Galing moal ripuh teuing yang hareupan 5 urang. Eta karaman kunyuk hideung. Sedengkeun ari Kilintung kiwari geus adu hareupan jeung si Janaka. Ya aya kabisa oge sia Janaka. Tapi sia jago kamari sore deuleu. Ulah boga anggapan bisa ngungkulan dewek deuleu sia. Urang buktikeun ayeuna mah. Sa di antara urang leuwih hebat deuleu. Ulah ukur ngabacot sia. Lintung. Seak atuh Kilintung teh kiwari majuna rajang geus teu bisa nahan amarana asa diunghak ku jago kamari sore. Basa ningali panarajang Kilintung si Janaka ge reuwas teh teh geuning cenah eta pupuh karaman maung hideung teh sakitu rikatna. Sakitu garangna. Tapi si Janaka manehna panasaran nyobaan ngimbangan panarajang. Panarajang Kilintung kawas maung keur bayangan we maung edan pikeun ngimbangan panarajang musuh. Si Janaka teh ngutamakeun kacepetan gerak na kawas monyet we ucelang aceleng linghas naker. Tapi keur Kilintung mah sok sanajan musuhna ucelang aceleng bisa diberi. Malahan mah Kilintung bisa ngasupkeun panarajangna hiuk jabrod bangkiung.
Si Janaka teh ngabanggiung karasa ayeuna mah geuning cenah Kilintung teh pohara hebatna. Meh-mehan we ku sagaperakan geus rubuh, geus henteu bisa hojah deui. Tapi si Janaka gentak mancuhkeun deui tangtungan bari netep seukeut ka Kilintung. Hehehe, kunaon sia kalaka ngaulang darah kunyuk. Hasok, ari masih kene penasaran mah. Urang teruskeun ieu tarung. Ayo sia, aing mau ka kitu wae nyerah ka maneh deuleu. Rasakeun kurang ajar. Ceuk Ki Janaka bari ngagajreng kiwari mah. Gerakanna beuki cepet, cakaran-cakarana beuki ngabahayakeun, nyasar babagean kalemahan musuhna. Tapi lain oge Kilintung atuh pupuhu atau kegeduk karaman maung hideung anu geus kasor. Sok sanajan eta panerjang musuhna teh kawilang cepet jeung ngabahayakeun. Tapi bisa disingkahan ku Kilintung entengeuna kerplos-plos. Cakaran-cakaran musuh teh bisa disingkahan, sabalikna Kilintung geus bisa ngasupkeun di panerajangna. Dampal sukuna bisa ngajajak kana dada eta si Janaka yuk, das jabrot. Dengkang dayak dah gebru. Kiwari mah si Janaka teh geus teu menge deui. Dadana teh karasa asa pejah. Atuh mah nih ose-osehan we. Anak buahna basana mireungeuh, pupuhna geus rubuh. Atuh perhatian teh jadi kabagi. Balu karena matak pohar da eta we. Si Galing jeung si Asmo teh bisa ngasupkeun panerajangna yuk jabrot cekuk bangkiung cengkang. Sababaraha urang ati nu liliwaan teh loba anu ngacarengkang, malahan mah geus teu bisa harudang deui. Asok si harudang deui euy. Anyas ya, pawalak kurang ajar. Kumaha euy? Buh urang geus rubuh tuh. Cek salah saurang anak buahna Janaka anu geus katingali kawas anu bingung lantaran pupuhna sorangan atau gegedukna sorangan kiwari geus namru. Si Janaka harita teh ngunial maksakeun hudang, bari tina curu bibirna teh ngaleh geuti anu masih keneh segera keneh. Hebat maneh Lintung. Kuring aku teter jajaten. Rek kumaha sia teh? Nah, rek tunuk taluk ka dewek atawa milih hayang di kojoran. Ampun. Lebih hade kuring rek tunuk taluk daripada aku di kojor mah. Alus deuleuh ari hayang keneh hirup mah. Ku dewek sia bakal diberi ampun. Ngan bae. Sakabe anak buah maneh kasup maneh kudu tunuk taluk ka dewek, kudu sator deuleuh. Lamun hasil bapadog jeung rarambog kudu disatorkeun kaleuweung sabeulit sia. Kadawek tanaman naung hideung. Kumaha satuju? Kilintung harita teh mere tanjakan kaeta si Janaka pupuhu karaman kunyuk Ciwaru. Kapaksa atuh si Janaka teh kudu nurut kana kahayang Kilintung. Lamun hayang salamet mah. Nya Ki, kuring sanggup pikeun setor upeti ka itu. Kan bae nu penting mah kuring kenapa teh ulah nepikeun ka dipayahan. Hanya moal deuleuh. Moal di kejoran. Asok. Ayeuna ngariung deuleuh euy. Tah ieu si Galing, ieu si Asmo. Anak buah dewek deuleuh. Cek Kilintung bari ngawanohkeun si Galing jeung si Asmo. Atuh kiwari mah jadi ngariung we. Karaman kunyuk Ciwaru teh kiwari mah geus tunuk taluk ka Kilintung. Si Janaka ngajakan ka Kilintung pikeun indit we cenah kapadumukanana. Alus nama reureuh teh dari ditu bae. Atuh Kilintung ge bunga hari kitu mah. Laju manehna ngajakan si Galing jeung si Asmo pikeun ngararep di padumukan eta si Janaka jeung anak buahna. Ayo oi Galing, Asmo. Urang hees di ditu tibatan di dieu mah. Nganawih merenah deuleuh. Oh nya Mangga Ki. Nya genah ngeureunnan lah. Hayu ah. Atuh braha bae. Nu tiluan teh naluturkeun Ki Janaka jeung anak buahna. Rek ngadohon ngararep we cenah dipademukan si Janaka kegeduk karaman kunyuk Ciwaru. Euleuh mitra waktos naparantos nyekapannya. Sagala urang tunda jajar carita si Endul jawar olok kejo
Dugi kadi orang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganuhunkeun tina sadaya peratosanannya. Hapuntenna tina sadaya kakirangan mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.